Aduh, iya si abang kamana wae meuni karek jajan. Teh cenah anu kamana wae mah unggal poe ditempuan ngan hayo we tutup. Jadi we cenah jajanna sok katen batur. Bae atuh bang jajan katen batur ge dasarua jajan seblak. Puguh sok beda cenah ari jajan katen batur teh. Heueuh barudak mah nyebutkeun beda jajan katen batur teh lain masalah rasa, bumbu atawana tempat. Tapi masalahna teu bisa bari kitu tah. Heueuh teu bisa bari ngaroprek cenah. Nya pan ari jajannya ka warung abi mah sok hayang bari ngaroprek, hayang ngeuretan sorangan, hayang masak ku sorangan, terus hayang dibumbuan ku sorangan. Matak nyarebutna teh ari jajan katen batur mah sok beda. Nu matak ngabedakeunna mah teu bisa ngaloprek meureunna. Coba barudak di tempat kalian sok aya teu sih pelanggan jiga di warung abi. Sok hayang marerean ku sorangan kitu. Tah saperti biasa lamun nyen pesenan seblak si abang moal kasekip pake endog. Terus tong poho oge pasti seblakna teh ditambahan kecap. Jujur di warung abi mah jarang nya nu jajan seblak pake kecap teh. Komo anu make gula mah paling saurang dua urang. Matak abi mah sok rada aneh lamun aya nu jajan seblak make kecap terus hayang ditambahan gula. Jiga naonnya rasana piraku jiga kolak. Tapi nanaon oge balik deui ka selera masing-masing nya. Nu menurut abi rasana aneh nya ari ceuk anu resepeun mah nya enak we meureun. Coba barudak maraneh tim mana? Tim seblak biasa atau tim seblak pake kecap jeung gula?